amal takwa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa di mana di eta hiji kampung masih keneh aya jalmi anu iman percaya ayana Allah nya, mangka eta musibah ujian malapetaka naon bae nya anu hartosna matak pika ya pika hariwangeun cek urang bakal dijauh-jauhkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Canten teh. Jadi ulah kieu aya nu nyebat kieu urang mah teu ibadah oge anggar we hirup bonghar sawah lega duit loba teu ibadah urang mah ya eta teh siga bener tapi belum sabenerna mah kudu nganuhunkeun ka jalma-jalma anu arariman. Naon sababna? Sabab alam dunia ieu dititipkeun pikeun jalma anu arariman ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain dipihapikeun ka si lain, ka maraneh lain. Justru eta teh ieu nya Allah Subhanahu wa Ta'ala hartosna teh nya ngaengkekeun nya kana beh dituna naudzubillahi min dzalik azabna laknatna anu teu urang dipahing pisan pandangan mata urang sana yakin kitu nya di mana di hiji kampung di julung di hiji negeri negara naon bae urang sadayana insyaallah di mana masih keneh aya anu ngalaksanakeun kasayan ibadah ka Allah ya sok sanajan mungsa aya tapi insyaallah ieu anu bakal janten hijab nu bakal janten panghalang karena lungsurna cocoba ti Allah Subhanahu wa Ta'ala.